Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tadi teh? Watusannu etanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tadi teu kasurahkeun bahwa sunnah sabada maca Fatihah teh maca ayat sanes maca surat mah. Maca ayat artinya teu kudu sasurat full. Ngan ayeuna ponok teuing juga dina taraweh Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar ngewa deui. Pada eta ge sami maca ayat. Sabada Fatihah maca ayat. Watusannu pirok atainil ulayain sunnah maca ayat sabada Fatihah teh dina 2 rakaat awal, rakaat kahiji jeung rakaat kadua. Min rubaiyatin tina salat bangsa 4 rakaat jiga isya duhur jeung asar. Aw sulasiyatin atawa sholat sulasi maghrib. Hari subuh mah puguh dengan 2 rakaat nah subuh mah puguh. Walatusannu pil akhiratain teu disunahkeun maca ayat dina rakaat katilu jeung rakaat kaopat. Tong maca surat rakaat katilu jeung rakaat kaopat mah illa limasbukin kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk mah sunnah maca ayat dina rakaat katilu jeung rakaat kaopat. Yo kumaha maksudna? Bi alam yudrik al ulayain ma imamihi surahna si masbuk tidak menemukan rakaat kahiji dan rakaat kadua jeung imamna. Asub salat isya ngamakmum sholat isya posisi imam ke rakaat katilu. Posisi imam ke rakaat katilu. Imam maca surat tuh. Tuh rakaat katilu imam nage. Rakaat kaopat imam maca surat moal. Si makmum ge teu maca surat. Padahal kuduna si makmum maca surat kan rakaat kahiji jeung kadua si masbuk meureunna. Tangke makmum masbuk nu kitu baca surat dina sesa salatna nalika nyusul ka imam sabada uluk salam imam. Itu teh mah. Fayaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu walam yakun qara'aha bima adrakahu. Baca surat nalika nyusul ka imam di mana si masbuk teu kungsi maca surat dina rakaat anu menemukan imam dina eta rakaat. Ari kitu masih masbuk nakaburu maca surat. Imam rakaat katilu, masbuk rakaat kahiji. Beres imam maca Fatihah, masbuk maca Fatihahna eureun ti heula. Imam can beres maca Fatihah, daripada nganggur masbuk baca surat. Si masbuk rakaat kahiji, imam rakaat katilu. Geus beres Fatihahna ti heula, maca we si masbuk teh Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
imam beres waladhdallin ruku we langsung imam da teu maca surat imam rakaat katilu tarik itu man henteu enggeus gugur pan manehna nabi kabaca kaburu waktuna berarti posisi maca surat dina rakaat kahiji si masbuk. Yes. Jadi berarti si masbuk teh sunnah maca surat dina rakaat katilu jeung rakaat kaopat. Malam taskut anhu likaunihi masbukon bima adrokahu. Si masbuk sunat maca surat di rakaat katilu jeung kaopat teh selama eta surat teu gugur pasunatan ti si masbuk. Dina rakaat anu mangihan jeung imam. Adapun lamun suratna gugur mah jika kumaha suratna gugur jika posisi si masbuk di mana Fatihah ditanggung ku imam. Nah, lamun si masbuk Fatihah ditanggung ku imam maka berarti si masbuk teka taklif untuk baca surat di rakaat kahijina sehingga engke teu kudu nyusulkeun di rakaat katilu jeung rakaat kaopat sabab teu logis piraku Fatihah nu rukun bae ditanggung ku imam ai surat henteu paham. Jadi lamun posisina Fatihahna ditanggung ku imam berarti gugur eta Fatihah. Ketika Fatihah saja gugur pas surah aula komodei surat berarti engke dina rakaat katilu kaopatna ketika nambahan rakaat sabada salam imam teu kudu maca surat. Wa yusannu ayyu tawila qiraatal ula sunnah rakaat kahiji suratna leuwih panjang daripada rakaat kadua sunnah teh malam yarid nasun bitatwil lisaniyah selama teu kawarid nas dina salat tertentu di mana rakaat kadua leuwih panjang daripada rakaat kahiji. Ari aya kawarid ti kangjeng memang tibalik mah nya ikuti saja. Wa ayyaqra'a ala tartibil mushaf maca surat teh sing tartib. Lamun rakaat kahiji kul a'udzu birabbil falaq rakaat kadua kul a'udzu birabbin nas sesuai urutan mushaf. Ulah aclok-aclokan rakaat kahiji alhaqumut kadua kulhu ngaclokna ge jauh bantu tartib atau dibalik kita tartib mah dibalik rakaat kahiji kul eta surat an-nas rakaat kadua al-falaq kan teu tartib wong dina mushafna ge al-falaq heula terus an-nas ayo kalau kah dibulak-balik sunnah menjaga tartib mushaf wa alat tawali oge tuluy-tuluy nya tartib nya tawali berarti surat al-falaq rakaat kadua an-nas rakaat kahiji al-hakumut rakaat kadua kulhu eta mah tartib wungkul tapi henteu tawali tartib kan al-hakumut heula dina mushafna ge tuluy kulhueun ngan teu tawali da kaselangku babaraha surat malam takun allati taliha atwala selama surat anu selanjutna henteu leuwih panjang jadi sunat tawali sunat tartib selama surat yang kedua teu leuwih panjang karena tadi aya kasunatan sunnah tatwilul ula manjangkeun rakaat nu kahiji kumaha lamun pagedung
bisa tartib ngan teu tatwilil ula, bisa tatwilil ula ngan teu tartib. Mana nu kudu diheulakeun? Jiga contoh kaan qoro'al ikhlas rakaat kahiji maca qul huwallahu ahad. Ketika rakaat kahiji kulhu lamun ngatur tartib berarti rakaat kadua qul a'udzu birabbil falaq, lamun ngikuti karena tartib. Ngan lamun dibaca qul a'udzu birabbil falaq otomatis panjang keneh surat rakaat kedua daripada rakaat kahiji. Lamun qul a'udzu birabbil falaq berarti panjang keneh rakaat kedua. Naon anu leuwih ponok daripada surat Al-Ikhlas? Aya surat Al-Kausar. Berarti rakaat kedua supaya ayeuna rakaat kedua leuwih pendek eueuh deui iwati maca inna a'toina, sabab inna a'toina leuwih pendek daripada Al-Ikhlas. Ngan lamun maca inna a'toina teu tartib. Mana nu kudu diraksa? Kullun muhtamilun, duanana mungkin bener. Artinya lamun rakaat kahiji maca kulhu, rakaat kedua maca al-falaq bisa bener karena ngaraksa tartib. Rakaat kedua inna a'toina bisa bener karena ngaraksa tatwilil ula. Kan cek Ibnu Hajar al-aqrab al-awwal, prioritaskeun tartib cek Ibnu Hajar. Berarti rakaat kaduana maca surat Al-Falaq. Wa innama tusannu qiraatul ayat, sunnahna maca ayat maca surat sabada Fatihah itu berlaku bagi imam. Maca surat bagi imam. Wa munparidin salat nyorangan, oge lian makmum nu gadenge bacaan imam. Nu sunat maca surat teh hiji imam, kadua munparid, katilu makmum nu teu ngadenge bacaan imam, makmum nu pangtukangna. Fatukrahu lahu, makruh maca surat jang makmum nu ngadenge. Makruh makmum mah lamun ngadenge bacaan imam sunnahna dengekeun imam. Makanya imam teh alusna mah nu alus sorana teh ulah ngerebek sora imam teh. Kada si pakih dijieun imam dijieun muadzin oge itu bisa dipercaya. Masjid badag speaker alus mik alus kerebek kata gitu. Wakila tahrumu, bahkan cek satu pendapat nyebatkeun makmum haram maca surat lamun ngadenge bacaan imam. Tekil amma makmumun lam yasmaha, anapun makmum nu teu ngadenge bacaan imam atawa ngadenge layu mayizu hurufahu, ngan ngadenge na teh hawar-hawar ceuk bahasa Sunda ngadenge hawar-hawar teu jelas. Kumaha makmum nu kitu? Fayaqra'u sirron, sok makmum maca surat lalaunan, imam maca surat makmum maca surat, da percuma ngadengekeun ge teu jelas. Guys, lakin yusannu lahu kama fi ulai siriyah takhiru fatihati an fatihati imami. Ngan sunnah jang makmum cara sakumaha dina 2 rakaat awal salat laun Fatihahna diakhirkeun tina Fatihah imam.
kada ulah objek. Imam can beres Fatihah, makmum geus beres ti heula, sunnah takhir. Soalna lamun ti heula ke objek. In dhanna idrakaha qabla ruku'i, asal si makmum boga prasangka bakal kaburu maca Fatihah sebelum imam naruku. Imam maca Fatihah, makmum teh ulah waka maca Fatihah mang. Mun dina salat jahriyah dengekeun Fatihah imam, dina salat sirriyah pun sarua. Tong sok silih salib jeung imam dina maca Fatihah teh. Imam juga rek balap formula hiji formula 1 kumaha. Jika si Rosi silih siap ulang. Biarkan Fatihah imam lebih dahulu, tuturkeun ku si makmum di belakangna. Selama boga prasangka bahwa si makmum mampu menuntaskan Fatihah sebelum rukuna imam. Ngan lamun boga sangka moal kaburu maca Fatihah da imamna kaburu ruku da nyaho komo nepikeun ka nyaho nyata imamna teh beres Fatihah teh sok langsung ruku tala maca surat. Ho eta mah pepet eta mah Fatihahna imam. Lah iya. Cicing imam baca Fatihah, makmum cicing heula. Tong bareng komo objek. Terus cicingna ngadon naon si makmum? Ngalamun main TikTok, main game, sama kesel lain ari amang. Wahina izin ketika makmum cicing ngadagoan yastaqilu bid-du'a, sok sibukkeun ku doa. Naon rek robbana atina sugan. Imam keur maca Fatihah, lamun salatna salat tarik, makmum naon dengekeun. Imam maca Fatihah aya salat duhur, kan makmum sunatna cicing heula tong mepet Fatihah imam. Cicingna kan jadi nganggur, makmum ngadengekeun henteu da bacaanana laun da bari lagi salat duhur maca Fatihah henteu. Terus naon istighol ku doa. Allahu akbar, Allahu akbar, makmum takbiratul ihram, Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah, bareng maca doa iftitah. Imam mah meureunan langsung maca Fatihah lalaunan da duhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tak makmum ulah ka maca Fatihah. Daun atuh. Naon we ngadua mah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna as'aluka naon we doa. Kadenge imam kira-kira geus beres Fatihahna karek we. Imam maca surat, makmum karek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gitu sunat atuh. Dina salat rek munfarid, rek berjamaah, rek imam, rek makmum, gak ada waktu ngalamun. Sok lebah mana waktu ngalamun? Waktu ngalamun makmum imam ngadengekeun baca imam, mun imam dina salat jahriyah wa imam makmum ge sibuk ku babacaan, gak ada waktu untuk melamun dina salat. Bisi dina pikiran amang kieu salat duhur imam maca Fatihah, cek dina pikiran amang duh pan aing mah alusna ngahirkeun Fatihahna, keun imam sieuna maca Fatihah heula urang mah cicing heula tong waka maca Fatihah. Tak cicingna teh cicing tina Fatihah tapi lain berarti ngalamun. Istighol bidu'a. Contoh deui seperti imam kan sunnah beres baca Fatihah tong langsung maca surat beres.
Sunnahna imam kan gitu, beres baca Fatihah teh tong langsung maca surat. Naon atuh cicing heula, biarkan makmum mereskeun maca Fatihah. Cicingna didinya maksudna ulah maca surat tarik, tapi lain cicing ngalamun. Naon atuh baca surat. Surat naon nu dibaca meureun rencanana engke tarik rek baca surat naon. Oh ayeuna teh nu ditarikeunana teh engke rek maca surat Qul a'udzu birabbin nas. Berarti imam bari ngadagoan makmum maca Fatihah ayeuna maca surat Al-Falaq lalaunan Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Makmum maca Fatihah, makmum beres Fatihah, imam ge beres min syarri hasidin idza hasad. Beres karek we Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Itu tuh sunnah. Tapi ieu teu berlaku dina taraweh kan, teu berlaku dina taraweh. Poro mah teu berlaku dina taraweh geus. Nu aya ge di tekoranna taraweh, boro-boro aya waktu ayeuna ngadaguan makmum, boro-boro makmum aya jeda waktu bisa ayeuna takhir Fatihah, bahaya. Makmum takhir Fatihah, imam beres ayeuna baca Fatihah suratna Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar, wah teu moal kaburu atuh gitu. Moal kaburu. Dina tarawih mah pepet teh kayak itu. Karena nawan, karena mual mungkin takhir Fatihah, karena cek zon lamun Fatihah diakhirkan aing mual kaburu maca Fatihah sebelum rukuna imam lah kan gitu. Jadi imam teu berlaku dina salat tarawih. Qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli ngadawu ditetepkeun ku Ibnu Rib'ah dawuhna kieu, yukrahu syuru biha qoblahu walau fi sirriyah. Makruh jang makmum prak maca Fatihah sebelum imam. Imam acan Fatihah, makmum geus der. Nah, lil khilafi fil i'tidadi biha, sabab ada khilaf ulama terkait direken jeung henteuna bacaan Fatihah makmum. Oge deui aya kawal nu nyebatkeun batal salatna makmum lamun Fatihah makmum leuwih ti heula beresna daripada imam. Leuh kan rawan manglamun urusanna geus jeung batal. Nah, untuk menghindari kawal itu karena kawalna sangat ekstrim, maka bagi makmum makruh untuk mendahului imam dina baca Fatihah. Parun yusannu lima mumin parogo minal Fatihah bisalisah awir robiah aw minat tasyahudil awal qoblal imam ayyastaqila bidu'ain bihima aw qiraatin fil ula wahia awla. Sunnah jang makmum anu beres tina Fatihah dina rakaat katilu rakaat kaopat itu ngadenge kawal bieu rakaat katilu rakaat kaopat imam can beres makmum geus waladhdallin heuteun naon ceuk kawal tadi batal salat ieu mah bicara anu kawal urang mah nu mutamad da tadi makil makmum geus beres waladhdallin imam masih keneh maca Fatihah. Naon nu dipigawe ku makmum ngalamun ulah ngalamun dina rakaat katilu dina rakaat kaopat ketika makmum Fatihahna beres ti heula ulah ngalamun naon atuh istigol ku maca ayat waladhdallin rabbighfirli amin. Imam teh can ruku keneh daripada nganggur tuluykeun sanajan rakaat katilu sanajan rakaat kaopat Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Can ruku keneh Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
nya naon si imam ya teh buang bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil Allahu akbar Allahu akbar. Enggak ada kan waktu melamun, termasuk dina tasahud awal. Tasahud awal kan nepikeun ka sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bikin ka kadinya kan makmum beres nepikeun ka kadinya, imam can beres keneh, bahkan kadenge masih keneh ayeuna asyhadu alla ilaha illallah. Ai urang geus beres tong cicing tong ngalamun eueuh waktu ngalamun eueuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Can naik keneh kana rakaat katilu ieu teh tuluikeun we wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim. Can beres keneh terus we tuluikeun nepikeun ka Masjid Dajjal. Beres Masjid Dajjal can naik keneh kana rakaat tuluikeun ku doa pinuhan we keunya ku doa naon we keunya jajal-jajalkeun daripada itu teu sakupu imam jeung makmumna. Imamna aki-aki itu biasana terjadi nanti itu makmum budak ngora kan lebih cepat makmum tungtung nanti kan. Termasuk di tasahud akhir ge sarua makmum geus beres masih Dajjal, hari imam masih kana Imam Mahdi. makmum Dajjal, imam masih karena Imam Mahdi. Pinuhan ku doa nepikeun ka imam uluk salam, karena tidak ada, jangan berikan waktu ngalamun dina salat, tong dibere ruang sedikit pun jang setan ngaganggu ente karena ngalamun dina jero salat. Wayusan mulil hadir, sunnah jang jalma nu hadir. Maksudna hadir di mana? Maksudna hadir teh teu musafir, hadir di imah, cicing di imah mukim atau mukim hadir teh bukan status musafir. Fi sholati Jumatin dina salat Jumat, wa isyaiha isya malam Jumat, sunnah dina maca surat al-jum'ah jeung al-munafikun rokat kahiji jeung kadua. Mung bosan sabbihi jeung hal ata. Ieu kawarid ti Kangjeng Rasul. Salat Jumat jeung isya malam Jumat. Itu suratna al-jum'ah munafikun sabbihi jeung hal ata. Wapi subiha oge sunnah dina subuh Jumat, lamun waktuna lega rakaat kahiji alif lam mim tanzil nu aya ayat sajdahan, rakaat kaduana surat hal ata. Wapi magribiha maghrib Jumat sunnah maca al-kafirun jeung al-ikhlas. Ieu kawarid ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutna surat muayyan. Tapi khusus pada Jumat unggulnya. Termasuk wayusannu qiraatuhuma maca al-kafirun jeung al-ikhlas, atau istilah populer lain nama surat kul-kul. Kul-kul teh kul ya jeung kulhu. Dina subuh poe Jumat jeung lian Jumat jang musafir tuh. Jang musafir lamun amang keur kaayaan di perjalanan, terus di perjalanan salat subuh jalma musafir rek Jumat rek lian Jumat sunnah maca kul-kul. Oge kul-kul sunat dina 2 rakaat salat fajar qobliyah fajar kul-kul deui
2 rakaat qobliyah maghrib kul 2 rakaat tawaf 2 rakaat tahiyat 2 rakaat istikharah 2 rakaat ihram. Ieu surat anu populer ieu kul bahkan dina 2 rakaat fajar mah aya riwayat alam taro jeung alam nasroh jeung alam taro, karena ada 2 riwayat alam jeung kul maka sunnah 2 nana dibaca rakaat kahiji alam nasroh jeung kul ya, rakaat kadua alam taro jeung kul huwallahu ahad, supaya dijamekeun 2 keterangan. Geus berarti ada beberapa surat nu tangtu nu kawarin sunnah nati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat biasa di hari-hari biasa itu tidak ada ketentuan nu pasti kudu surat naon, walaupun ada amalan di beberapa ulama, tapi ti Kangjeng Nabi nya teu aya ketentuan, bebas. Geus kita berbicara salat anu aya surat muayyan nyata nu poe Jumat tadi teh ya. Parun masalah. Lawataroka ihdal muayyanatain fil ula atabiha pisania. Lamun jalma ninggalkeun salah sahiji 2 surat nu tangtu dina rakaat kahiji kagok balikeun na rakaat kadua baca anu sakuduna dina rakaat kahiji. Rakaat kahiji poho kalakah kul huwallahu ahad kuduna kul ya ayyuhal kafirun ayo kalakati balik rakaat kahijina kalakah al ikhlas kumaha meureun mah ari kitu ka rakaat kaduana kumaha ikhlas deui entong ari kitu mah balikeun we kagok rakaat kaduana al kafirun. Salat Jumat make kudu tibalik eta rakaat kahiji make kudu hal ata. Berarti rakaat kedua nah surat al-Jumat gitu. Kagok tibalik. Penting 2 nana kabaca walaupun posisinya yang berbeda. Au qara'a fil ula. Kumaha teh emang salah. Kumaha teh kalakah kuduna nu ieu balikan deui salah. Lawataroka ihdal muayyanatain fil ula atabihima kieu rakaat kahiji kuduna al kafirun ari amang dere kalaka al hakumut lain surat muayyan tah engke rakaat kadua kul ya jeung kulhu baca 2 nana itulah. Aw qara'a fil ulama pisan ya qara'a fiha ma fil ula ta atawa tibalik teh anu tadi rakaat kahiji kalakah maca kulhu kagok rakaat kadua baca kul ya walau sarwa fi ghairi surah al muayyanah jalma kalakah maca surat nu teu ditangtukeun rakaat kahiji subuh Jumat kuduna kan al kafirun dar kalakah al hakumut takasur hatta zurtumul maqabir naon ieu teh pan ieu teh subuh Jumat eureun ai eling mah didinya ganti langsung bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun gitu. Lamun ingat walau sahwan sanajan poho kumaha qoto aha eureun wa qara'a al muayyanah ganti ku surat nu ditangtukeun nu kawarid ti Kangjeng Nabi eta teh lamun waktuna cukup waktuna teu mepet nyata ieu teh Kang rek maca surat muayyan teh lainna naon panjang teuing aya waktu ieu teh mepet kumaha lamun kitu solusina naon wa ingda doiki waktin nalika rupek waktu
suratani qasirotani afdalu min ba'di tawilatain al muayyanatain, dua surat para ronok asal tamat lebih utami daripada sebagian surat paranyang anu muayyan. Ieu mah kondisi nalika rupa waktu. Masalah walau lam yahfad illa ihdal muayyanatain qara'aha wa yubdilul ukhra bi suratin hafadhaha wa in fatahul wila. Heunya eta Kang ieu teh euy abdi teh pan kuduna ayeuna teh dina salat Isya malam Jumat kuduna sabbihi jeung hal ata. Isya malam Jumat teh sabbihi jeung hal ata. Masalahna uing mah teu hatam teu tamat teu apal hal atana nyanggeus nu kahiji sabbihi nu kadua naon surat maneh nu apal teu apal Kang sabbihi aya hal ata mah apal berarti rakaat kahiji sok maca naon bae bebas kudu apal anjeun nu kadua nu penting tetep hal ata sanajan teu wila sanajan aclok-aclokan saking ku ngaraksa ngajaga karena surat muayyan. Walau iktada pisaniati subil Jumat, makmum masbuk dina rakaat kadua subuh Jumat. Tadi maca naon subuh Jumat? Tadi maca naon subuh Jumat? Alif lam mim tanzil jeung hal ata nu kaduana subuh Jumat. Ayeuna torojol makmum masbuk dina rakaat kadua. Kadenge imam maca hal ata da rakaat kadua. Tah engke ketika si masbuk naik kana rakaat kadua sabada uluk salam imam sok si masbuk rakaat kaduana baca alif lam mim tanzil karena hal atana geus dibaca ku imam tadi dina rakaat kaduana imam. Cara sakumaha dipatwakeun ku Syekh Kamal dan diikuti Syekhuna dina patawina lakin qadiyatu kalamih ngan ketetapan kalam Syekhuna dina syarah minhaj annahu yaqra'u pisaniyatihi idza qama hal ata tong dibalik ngamakmum dina rakaat kadua dina subuh Jumat ngadenge imam hal ata maka engke si masbuk nalika naik kana rakaat kadua sabada salam imam tong maca alif lam mim tanzil hal ata deui we da nu kadua cenah rakaatna ge nasalah minhaj eta mah. Wa idza qara'al imam ghairuha qara'ahumal makmum pisaniyati kumaha lamun ayeuna ngamasbuk dina salat subuh rakaat kadua imam kan sunnahna maca hal ata aya pek imamna boloho kalakah kulhu engke si masbuk nalika naik kana rakaat kadua sabada salam imam baca duanana hal ata jeung alif lam mim tanzil mah tak lamun rek ngamakmum tong sok ka imam boloho leukeun ngaripuhkeun tungtungna teh jadi we dua suratna dibaca duanana tuh alif lam mim sajdah tanzil jeung ayeuna hal ata na ku si makmum gara-gara si imamna boloho dina rakaat kadua nah henteu nyunah do diributkeun masalah surat itu ieu dar weh santri mufasirin boro-boro teu maca surat salat subuh ge henteu tanya kan nu lieur teh teh mah teh wa in adrokal imam fi ruku'is ai jadi mufasirin mah atuh mang minimal salat subuh lah minimal salat subuh
wa in adrokal imam fi ruku'i saniyah lamun si makmum mangihan imam dina ruku nu kadua salat subuh nu sunnahna hal ata jeung alif lam mim tanzil teh aya hal ata alif lam mim tanzil jeung hal ata teh datang kadinya imamna geus ruku masbukna imamna geus ruku torojol si masbuk datang langsung ngilu ruku engke kumaha pas rakaat kadua beres ayeuna imam salam eta mah kasusna faqama laulam yakro sayan sarua jeung kasus teu kungsi macana naon berarti dina rakaat kadua nasi masbuk baca 2 surat nyata sajadah jeung hal ata karena teu kungsi ngalaman ngadenge bacaan surat hal ata naim imam da datang kadinya na keur kaayaan ruku tande yusan wal jahru bil qiraah li ghairi makmumin fi subhin wa ulayail isya'ain wa jum'atin sunnah narikeun bacaan Fatihah itu Fatihah jeung surat Fatihah jeung surat jang lian makmum maula berarti munfarid jeung imam eusina pi subhin dina salat subuh jeung 2 rakaat maghrib isya tarikeun wa fi ma yuqdo baina gurubi syamsi wa tuluiha oge salat anu dilakonan antara surupna panon poe jeung kaluarna syams salat naon bae nu dilakukeun ti peuting we pokona sunat jahar nu dilakukeun ti peuting wa fil iden salat Idul Fitri, Idul Adha sunat tari qala saykhuna walau kodoan sanajan kodo sunat tari wa tarawih witir Ramadan pan ti peuting wungkul gerhana matahari ti peuting ku matahari wa khusubil gerhana rembulan tarik jang lian makmum nyata munfarid jeung imam wa yukrahu lil makmum al jahru jang makmum mah makruh narikeun bacaan karena aya larangan wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasa ala nahwi naimin au musallin jalma nu salat makruh narikeun bacaan lamun ngaganggu kanu molor jeung kanu salat sesama orang sholat jangan saling mengganggu. Paham ya? Artinya apa? Tadi disunahkeun jahar teh selama tidak mengganggu. Mun sampai ngaganggu payukrahu ceuk dina kitab Majmu. Bahkan wabahasa ba'dhum sebagian ulama ngabahas dilarang narikeun bacaan Quran atau lian Quran di hareupeun jalma nu salat secara mutlak. Ieu mang dalil ieu kungsi dipake dalil haramna adzan make speaker. Iya bener. Quran wa ghairihi termasuk zikir, di antara zikir teh adalah adzan. Tong boroning make speaker adzan tarik ngaganggu kanu salat, ngaganggu kanu keur sare warga masyarakat haram komo make speaker leuwih ditarik. Almarhum ajengan Mahbub di Dar Adnan anyar rarabi da urang pelabuhan asli nama dina hiji waktu peuting-peuting nelpon ka abdi Kang tulungan naon ieu aya nu datang saengkel marake jubah saha teu kudu apal lapor marake jubah
rek naon ngaharamkeun tarhim memeh subuhnya ya arhamar rahimin irhamna terus kumaha cenah majarkeun teh kang ngaganggu wah lain tarhim teuing eta mah paling ge golongan aspikin cenah heueuh kang cenah jiga nama cenah uing pan uing mah cenah semah di dieu na akang mah pribumi bantuan gancang ngacarita berangkat jam 8 peuting di antarana ieu mah nu dibaca bahwa haram narikeun sora ku maca Quran atau lian Quran termasuk zikir di antara zikir teh adan lamun sakira-kira ngaganggu ka jalma anu keur salat. Jawaban abdi waktu harita nah make ngagugubug adan itu ngaganggu ku zikir ya haram, tapi ingat adan itu zikir khusus yang memang didesain untuk ngeganggu. Ingat tuh sejarah munculna azan tinggal di dina bab azan di mana Kangjeng Nabi beserta sahabat. Di antara sahabatna aya Sayyidina Umar, aya sahabat Abdullah rembukan mencari solusi kumaha carana bisa ngumpulkeun jamaah. Orang Majusi lamun rek berjamaah ibadahna ngahurungkeun seuneu dina menara. Berarti lamun geus katingali hurung seuneu berarti ciri jamaah rek dimulai. Jamaah Majusi orang Nasrani make bel dung dung ieu urang ngumpulkeun jamaah Islam make naon rembukan Kangjeng Nabi jeung para sahabat di antarana Sayyidina Umar sahabat Abdullah rapat deadlock tidak menghasilkan apapun akhirnya bubar rapat. Sabak da bubar rapat pulang ke rumah masing-masing sahabat Abdullah ngimpi ti peuting dina eta impian sahabat Abdullah papenak jeung hiji lalaki anu mawa nakus teh kohkol kentongan anu diharamkeun ku mama sempur nah impian aya hiji lalaki minangna tong 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 dur tong 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 jika kamari kosong hiji ningali aya kentonganna eta kuca imieun ningali eta kentongan kentongan tah moal nakus gitu lagi kira-kira nah impian ku sahabat Abdullah ditaros eta jalmi amal bade diical moal eta kohkol disebut kohkol kentongan cek eta lalaki jang naon make kudu rek meuli kohkol tadi teh nyata rapat keriungan neangan cara kumaha carana jang ngumpulkeun jamaah bangun alus eta kohkol cenah dipake cek sahabat Abdullah da impian teh kumaha cek eta lalaki aya wae ari amang bade moal ku abdi dibere terang nu leuwih alus daripada kohkol jang ngumpulkeun jamaah atuh kan tenan kumaha kitu kupingkeun kieu Allahu akbar dari adan lalaki itu Allahu akbar tah lamun geus deukeut kana salat ayakeun qomat kieu carana Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah tuqad qomatis shalah teu kana henteu kitu eta mah henteu kitu henteu qad qomatis shalah ngajarkeun dina adan jeung qomat itu asalna tina mimpi koreja teh mah sahabat Abdullah gugah harita kene teu loba carita ka itu ka dieu gancangna langsung harita kene ngadongkapan bumina Kangjeng Nabi ya kira-kira jam 3 jam 2 peuting lah kira-kira memeh subuh
langsung ayeuna ka Kangjeng Nabi soan Kangjeng bieu teh abdi ngimpen papenak jeung hiji lalaki nyanyana kohkol ku abdi terek dibeuli rek teh ulah cenah aya nu leuwih alus jang jamaah mah nyata mamatahan adan kumaha cadana Allahu akbar Allahu akbar kumaha cek Kangjeng Nabi innahu la ru'ya haqqin ya Abdullah eta mimpi hak kumaha cek Kangjeng Nabi kieu ayeuna Abdullah ente datang ayeuna ka Bilal ajarkeun ku maneh adan nu dina impian bieu ka Bilal tong ku maneh langsung ayeuna titah adan subuh nah make kudu ku Bilal lah maneh mah jiga si maneh mah nyaho jiga si paki sorana oge tuh Bilal mah melengking sorana oge tarik ceuk sakawal sorana Bilal mah kadenge 10 km ceuk sakawal tinggu mah melengking na eta cacak-cacak can aya speaker hari itu ajarkeun dongkap ka Bilal begitu nepi ka Bilal abdi ditugaskeun ku Kangjeng piwarang ngajarkeun adan langsung harita kene langsung apal da calakan Bilal mah da saeutik deui adan begitu dur subuh Bilal langsung naik kana tempat anu luhur ngong adan Allahu akbar Allahu akbar adan pertama bingung mang masyarakat di antara nu pangruasna sahabat Umar gebuk nepikeun ka bahasa dina hadis nage saking kuruwas ya jurru saubahu ribut mang baju didudut langsung eta bari lompat buru-buru ka Kangjeng Rasul nepi ka Kangjeng Rasul aya naon Umar eta mah riweuh-riweuh subuh kieu Kangjeng eta nu adan saha Bilal ih abdi ge peuting ngimpi aya lalaki datang mamawakoh kol ngajarkeun eta ternyata nu ngimpi lain sahabat Abdullah unggul tapi lebih dari 10 sahabat nu mimpi diajarkeun adan ku eta nah gitu teh pertanyaannya kenapa Kangjeng Nabi make nitah ka Abdullah ngajarkeun adan ka Bilal padahal nu ngimpina Abdullah alasannya li'annahu angda sautin bahwa Bilal sorakna melengking berarti adan didesain untuk tarik sorak adan didesain untuk mengganggu ngan siamun ngaku jalma mukmin tong sok ngarasa terganggu ku adan sanyaho aing makhluk anu kaganggu ku adan hanya setan untuk nyebut ente setan untuk ngan uing ditanya di gitu gas mana dan mana dia leungit jadi tong maca Quran lamun anu salat tong tarik teuing maca Quran tong tarik teuing nah sabab masjid mah diwakafkeun didesain dibangun asalna memang untuk jalma nu salat intina kan jang nu salat masjid mah lain jang tukang maca lain jang tabligh akbar komo kampanye di jero masjid ari amang sok nanaon teh yes wa yatawassatu bainal jahri wal israr fin nawafilil mutlaq lailan palebah ngalaksanakeun salat sunat mutlak di peuting bacaanana sedeng man tarik teuing ulah nu penting kadenge we ku sorangan laun teuing ayeuna ulah wa sunna limun paridin wa imamin wa ma'mumin takbirun fi kulli khabdin wa raf'in lil ittiba sunat jang jalma nu salat bebas hawae mun parid imam makmum takbir tiap turun jeung naik rek ruku Allahu akbar rek sujud Allahu akbar diuk Allahu akbar sujud Allahu akbar naik kana rakaat kadua Allahu akbar nu penting iwal rek hudang tina ruku rek i'tidal iwal eta lamun rek i'tidal mah ulah Allahu akbar tapi macana sami Allah liman hamidah eta wungkul dina maca takbir wa sunna madduhu panjangkeun maksudna panjangkeun kumaha
tong eureun maca takbir nepikeun ka sampai kana tujuan rukun anu dituju sanajan jauh pan aya tina nangtung kana ruku mah deukeut Allahu akbar sami Allahu liman hamidah tah tina tidak kana ruku kan lumayan jauh mudun Allahu akbar tuh jadi barna teh pas tarang mendarat wa in fusila bijalasatil istirohah sanajan kapisah ku jalasatil istirohah tina rakaat kahiji naik kana rakaat kadua itu kan yang terpanjang rukun perpindahan rukun yang terpanjang itu tina sujud kana naik kana rakaat kadua nya jauh nya nanyak makanya di tengah-tengah aya rest area jalasatul istirahat rest area teh bisi lolos ngawahan aya tina i'tidal kana sujud masanajan jauh tapi kan mudun makanya teu aya istirahat da mudun eta mah di kana netralkeun ge ngagorolong kan tapi ayeuna tina sujud kana nangtung rakaat kadua nya jauh nya naik tungtungna di tengah-tengah aya rest area Allahu akbar itu madu itu sunnahnya gitu wa sunnah jahrun bihi sing tarik takbirna takbirul intiqal teh jiga takbir taharrum jang imam di takbirna jang imam sunat tarik termasuk mubalik anu dibutuhkeun ngan sunnahna tarik lamun niatna zikir atau zikir plus isma imam narikeun takbir niatna hanya tujuan untuk isma kama mum takbirna ngabatalkeun salat imam kumaha sejak kaulana eta niat ngomong ayo ngomong pancek amang niat sejak kaula sampai hari ini kan masih kena bertahan kan so kumaha ieu innawa azzikr meureunana ayeuna imam teh rek ruku Allahu akbar tah sunat mak imam teh narikeun takbir lamun niatna zikir berarti Allah sejak kaula maca takbir niat zikir lillahi ta'ala hu akbar gitu Allahu akbar sejak kaula maca zikir maca takbir tujuan zikir sakalian ngabejaan makmum nu di tukang gitu sejak kaula teh gitu li hah gitu lain pada dia niat innawana dia tuh lakin innawa al-zikru awal isma wa illa lamun teu niat kitu niatna murni merebeja makmum maka batal salatna imam termasuk mubalik Allahu akbar nah maka kudu ditarikeun sia teh imam panaing mah imam ngabejaan makmum bisi teu nyahoeun atuh sarua jeung Allahu akbar rukueun sarua jeung kitu sami Allahu liman hamidah i'tidal kehead minangkana lamun tujuanna niat ngabejaan kan gitu kama qala syekhuna fi syarhil minhaj qala ba'duhum sapalih ulama ngadawuh inna tabligh bid'atun munkarah tabligh teh bid'ah munkarah bittifaqil a'immatil arba'ah ittifaq opat madhab haitsu balagol makmumin sautul imam mun sakira-kira suara imamna geus nepi ka makmum tak sebenarnya mah tepati panuju abdi mah aya mubalik
komo imam geus make speaker, imam make mik kancing, mubalik sarua make mik kancing, terus yang naon atuh eta speaker imam atuh mun kitu mah imam mah teu make mik, nu make mik na mubalik rada kaharti aing geus make mik mah imam teh matak naon geus we cek uing ieu mah cek uing. Wa kuriha ay al jahru bihi li ghairihi makruh narikeun takbir kalian imam, contoh munfarid, contoh makmum. Jalma nu salat sorangan maka kudu tarik-tarik teuing takbir atuh asal kadenge ku sorangan be. Makruh ditarikeunana. Karena dina bab salat mah narikeun nu sakuduna laun, ngalaunkeun nu sakuduna tarik, hukumna makruh setidaknya khilaful aula. Termasuk anu mineng ku abdi disinggung bacaan Robbig Birli sabada baca Fatihah itu kan dianjurkeunana laun, sehingga lamun dibaca tarik komo senada sapolume jeung Fatihah itu akan menjadi makruh. Komo goreng patut lamun nyambung jeung Fatihah eueuh jeda napas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbig birli. Di Cikalong sakecamatan hampir gitu, nu masjidna kungsi di Anjangan nya ceuk saha gitu pancena karah kakupingan ku makmum doa Robbig Birli na ngarah diaminan ku makmum Robbig Birli na makmum maca amin lain ngaminan Robbig Birli dengan atau tanpa Robbig Birli makmum sunat maca amin dan ngaminan Fatihah. Lamunnya amin makmum jang Robbig Birli padahal makagok dijadikan jama Robbig Birlana gitu. Yes. Launan waladdallin Robbig Birli amin. Nu maca Robbig Birli nu maca Fatihah makmum make pipiluan Robbig Birli sok aya tuh teh. Amang jadi makmum, dewek jadi imam. Cek wing teh. Waladdallin. Makmum di tukang sok aya kadenge Robbig Birli. Amin. Acing sama kayak pipiluan maca Robbig Birli. Engke sia maca Fatihah maca Robbig Birli sorangan. Kumaha ieu teh aing masuk ngawacaprukkeun. Ya tapi enggak apa-apa lah, itulah fenomena muslim di Indonesia. Wa khamisuhanu kalimat rukun salat ruku'un bin hinain bihaitsu tanalu rohatah wa huma ma adal asobe minal kafen palayasil asobe biruk bataihi lau arodawad ahuma. Rukun salat nu kalima ruku dengan cara dongkok kahareup kada tibalik kelaka ka tukang dongkona kahareup dongkok kahareup sakira-kira telapak tangan ieu tah telapak tangan teh lain ramo teh asup rohata mah ieu sakira-kira telapak tangan nepi kana tuur mun karep di kana tuurkeun teu kudu kana tuur mun karep pokoknya mah dongkok sakira-kira ieu bakal nepi ieu teu kudu dituna dina tur teu kudu jadi ieu mah rek kieu ge heug artina teu naon kieu oge jadi ruku mah da ruku mah intina dongkok sakira-kira telapak tangan nepi kana tuur lamun karep di kana tuurkeun mun karep itu karep mah kieu we teu nana ngana naon tapi leungeunna kudu leungeun anu normal umumnya ulah anu panjang leungeun
leungeunna teu normal beda ti batur panjang teu galib atuh tungtungna kan rukuna kurang dongko aya leungeunna panjang teuing memeureunana atau leungeunna ponok teuing ka rukuna meureunana jadi melengkung teuing jadi jiga titinggi ka rukuna hadza aqallur ruku ieu minimal ruku gitu teh minimal terus kieu jadi ruku teh dongko ruku teh dongko kieu tuh ieu sakira-kira lamun ditepikeun nepi tah ieu nepi ya sakit tuh berarti ruku teh kieu Allahu akbar gitu ieu mah rek kieu gae akal ruku mah kitu ngan sunnah tah ieu pasunatan dina ruku tong dongko unggul aya pasunahanana naon taswiyatu dhahrin wa unukin tongong jeung punuk sing rata sehingga jika papan jika sapapan nyarata teuing jika panggaris moal mungkin jika unggul sing rata tongong jeung punuk ulah nepikeun ka tongong jeung punuk teh melengkung gitu atuh sing rata wa ahduruk batai sunat telapak tangan ieu mendarat dina tuur maknas bihima tuurna sinanangtung ulah sina potong sukuna kapan sok anu dipotongkeun ruku teh kieu sok anu kitu teh ya potong lain ieu kieu sina lempong sina nasbu wataprik sina taprik tuur kiri jeung tuur kanan kira-kira sajengkal ulah kieu sujud ruku teh ayo di ruku teh jonggegang teuing kieu ninggal lain teh jadi tuur teh jarakna kira-kira sajengkal mak kaspin tah ieu telapak tangan tuna dina tuur bari dibuka wataprikoh ramokna dipisah-pisahkeun taprikon wasaton tuh leuleuskeun mang leungeun tuh misah ramok teh teu rapet kira-kira sakieu lain kieu ramok naon teh telapak tangan dina tuur lain kieu henteu kieu sina marisah tapi lain kieu deui taprik wasaton komo kieu mah lain ayeuna mah tuh ka dieu mode acara dina takbiratul ihram ramo teh diatur takbiratul ihram keur waktu takbiratul ihram ramo itu kan taprik wasaton Allah leuleuskeun tong dikitukeun Allah tuh leuleuskeun aya kan Allah ya rapet ieu kieu teu lain kieu ceuk sak kieu leuleuskeun wa qaulu subhana rabbiyal azim wa bihamdih baca we tah subhana rabbiyal azim wa bihamdih salasan 3 kali ittiba geus pokona mah kitu ti dituna geus kitu tong loba komen wa qallu tasbih fihi wa fis sujud marratun ramo rapat itu keur sujud mun keur sujud rapat ramo keur sujud keur takbir rengang keur ruku rengang keur waktu diuk di antara 2 sujud rengang ngan pada ieu kieu naon teh disebutna teh kaakidi salasin wa khamsin jalma anu mere isyarah 53 akan ieu 50 tuh ieu angka 5 kan angka 5 bahasa Arab kan bulut ieu nah ieu angka 3 tuh angka 3 angka 5 tong dikieukeun wa qallu tasbih fihi wa fis sujudi marratun minimal tasbih dina ruku jeung sujud sakali sanajan subhanallah sakitu bae sok dipake dina tarawih Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah Allahu akbar subhanallah malah tuh maca-maca acan wa aktsaruhu ihda asroh maksimal tasbih 11
nganjang jalma nu nyalse teu diburu-buru teu diseret ku makmum nyaeta ayeuna jang munfarid termasuk ayeuna jang imam mahsurin sunnah dina ruku ulah sebatas maca tasbih tamahan kudu aruku Allahumma raka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu ila akhirih wa sunnah fihi wa fis sujud sunnah dina ruku jeung sujud tamahan deui beres Allahumma laka roka'tu ta subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli ieu beres maca tasbih 11 kali ieu mah jang nu nyal jang nu salat sorangan bari keur khusuk keur beuki salat wala wiktasoro ala tasbih wa zikri kumaha lamun hayang milih antara tasbih jeung zikir sae mana lamun piwarang milih sae tasbih ulah tasbih ditinggalkeun maca Allahumma laka roka'tu goreng gitu mending tasbih mun erek atuh mang hayang simpel tapi duanana kalampah baca duanana tasbihna tekoran tasbih tilu tambahan we Allahumma laka roka'tu ta eta geuning mah daripada maca tasbih wungkul 11 mending tasbihna tilu tambahan we ku Allahumma laka jadi duanana kalampah tasbih kalampah zikir kasora wa yukrahul iktisar ala aqallir ruku makruh ngaiktisar minimal ruku nu tadi teh asal dongkok leungeun kaluhurkeun aya deui mubalaghah fi khafdir ra'si banget ayeuna ditunggulkeun kan minimal ruku mah meureunana bakal kieu mah kieu kan Allahu akbar makruh kieu ge minimal teuing aya deui Allah aya nu kieu mang Allahu akbar Allah ya anu kieu kungsi ditanya ku abdi teh mong anu salatna teh kieu ruku kieu aripek teh mang pankang cenah jang lalaki teh sunat ngarengangkeun anggota siku lalaki ke ruku sunnah direngangkeun tina lambung pan ari awewe mah sunat rapet da ieu susu bisi gudaga kan gitu kan ai lalaki masuk siku teh ulah dirapetkeun kana lambung mata kang sunnah kieu sunnahna teh cenah tah nah ari sia ieu deuleukeun tinggal di aing ruku tah kieu tah ieu rukunya ari ieu siku andek teh kana lambung tah kieu rengang teh kieu mah teuing rengang teuing sia teh teuing dek sok dilaleuwihan aing sok dilaleuwihan teu ngarti komo mah ngabdi mah sok hayang seureut teh anu ngatur suku teh kudu lempeng kieu mah ngarep kiblat nah kudu kieu tuh lempeng kieu teh pankang cenah antara suku belah kenca jeung katuhu sunatna teh sajengkah tuh jadi kudu lempeng gitu tinggal lempeng kieu mah pan ai uing mah genaheunana suku normal kan kieu rada kieu kan suku teh rada kieu kan tuh kan cenah eta sanes kitu cenah saena mah dang ngiblat enak kitu oh sih cai teh da asa teh geunah aing kitu da jadi degeng kieu aing teh geunah rek kumaha ceuk kieu nya kang cenah lamun kieu mah leuwih ti sajengkal ari amang nu jadi ukuran kira-kira sajengkal teh ieu tah nu belah tukang ieu akbinna kumaha teh komoninganan golongan minhum nya cingir teh kudu paadu jeung batur kungsi salat di masjid minhum uing teh salat kumanehna teh diadekeun cingirna teh ka uing da ingat teh tuman getek ngeser aing
manehna teh mungkin ngalogaan gitu ngeser deui gitu ngalogaan wani kan kieu mah kata salat aduh jadi suku teh kudu nyang hareup kiblat kudu lempeng gitu ulah gitu. Nah cek aing teh lamun nya suku kudu lempeng enak kieu sia keur waktu ayeuna diuk di antara dua sujud eta ping-ping tuur sunat yang hareup kiblat berarti sia kudu lempeng. Maneh kumaha maneh kan praktek kieu man teu kan kieu modeunan diuk teh lempeng teh ieu ditu nu ieu kuduna sia kieu cek aing bener tuh terus ayeuna palebah illallah maneh kumaha kieu kiblat itu kuduna kitu jeung eta tah kagok kayaknya aing menika sarupa-rupa aing gas kemana ya mana jadi mubalaghah fi khafdir ra'si termasuk mubalaghah fi gitu teh nyiku eta ingat nu teu geunaheun teh lamun uing posisi di belah kiri pan urang di dieu ai mana di dieu gitu pan nyiku kan da sok hayang malikeun ka dia hayang nyiku deui aya sok kesel dengan wayu sanul dzakarin sunat jang lalaki ayu japia mirfaqeh ta ieu rengangkeun siku anjam baeh tina lambung jang lalaki mah keruku nyata tadi teh loyun dikitukeun awewe kitu wabatnah anfahdaih keur sujud beteng ulah rapet jeung pingping lalaki awewe beteng jeung pingping rapetkeun jadi awewe mah rada murungkut si tuur si pingpingna teh teu nangtung bener awewe mah rada kitu rada murungkut soalna pingpingna sunah ada karena beteng jang nureuneuh mah gampang jang nureuneuh tereh adek beteungna kana pingpingna teh da keureuneuh diruku was sujud wali gairihi tah jang lian lalaki salian lalaki teh awewe jeung lalaki nu buukna gondrong ayyadum ma fihi ma ba'dahu li ba'di tanbe epeling yajibu ala yaksida bil huwiyi liruku guerohu wajib jalma nu salat ulah ngamaksud turun kana ruku ngamaksud lian ruku kieu mah kita bicara niat lagi niat salat fardu maghrib tong maghrib lah subuh ngarah 2 rakaat niat salat fardu subuh berarti ente niat ngalakukeun rangkaian nangtung ruku i'tidal sujud diuk sujud tasyahud ku niat salat fardu subuh teh ketika anda niat salat secara otomatis berarti anda niat rek ruku da salatnya aya ruku secara otomatis berarti ente niat i'tidal secara otomatis niat salatnya berarti ente niat sujud sehingga
lamun ente geus niat salat rek ruku teu kudu niat ruku deui ngaguluyur we mengalir we rek i'tidal teu kudu niat i'tidal deui da maneh tadi niat salat keur waktu takbiratul ihram teh salat subuh teh pan ruku i'tidal sujud geus kabawa matak niat salat subuh ge rek ruku sujud bari 2 rakaat makanya ketika rek ruku teu kudu niat sabab ruku bagian dari salat subuh terus muncul masalah amang rek sujud sahwi da tadi katinggalan kunut poho lamun rek sujud sahwi wajib pas rek kedepruk sujud sahwi hate niat sujud sahwi nah sabab sujud sahwi teu kawengku ku niat usolli pardos subhi da sujud sahwi mah lain bagian dari salat subuh aya kitu rukun salat subuh sujud sahwi sujud sahwi mah sunnah aridi sunnah nu anyar datang karena aya masalah salah satuna ninggalkeun sunat abad beres masih dajjal ente sujud cenah caritana sujud sahwi tapi teu niat sujud sahwi karakah kedepruk we sujud batal salat sabab namahan sujud paham jadi rek ruku mah teu kudu niat ruku nu penting ieu tah ulah niat selain ruku artinya teu niat nanaon kedepruk ruku jadi nu penting ulah niat selain ruku ala yaksida bil huwilir ruku falau hawiyali sujud ditilawatin palamma balagu hadar ruku ja'alahu rukuan lam yakfi jalma turun tujuan rek sujud tilawah kebenaran salat subuh subuhna subuh Jumat rakaat kahiji maca surat alif lam mim tanzil aya ayat sajdahan ketika manggih ayat sajdah maka sunnah sujud tilawah sakalinya makanya bahasanya sajdah tilawah anu apal we nu umum nu minang kabaca ayat sajdah wasjud waqtarib nah beres kan itu keur maca surat wasjud waq nah teh amang boga tujuan ayeuna rek naon rek sujud tilawah berarti boga tujuan niat tuh sejak kaula tuh tapi boga tujuan tuh ayeuna rek Allah rek mana boga tujuan tuh rek naon sejak kaula tuh ning bisa wasjud waqtarib Allah rek sujud ceritana rek sujud tilawah pas nepikeun ka dieu asa wegah ruku we dan kalakah dijadikeun ruku maka rukuna teu jadi sabab jelas setar tujuanana rek sujud terus kumaha atuh da wegah aing rek sujud aya nama dipikir-pikir asa capek balik deui hege teh tulus sujud tilawah hege da sunnah ieu Allah asa wegah balik deui tangis balik deui naonan berarti ruku we nama ruku we ayeuna paham ya
Itu emang jadi syaratna alayak sida bil huwiyi lirluku guero falau hawiya li sujud tilawatin jalma turun tujuan ayeuna sujud tilawah aya pas ngaliwat perbatasan ruku der kalakah dijadikeun ruku lam yakpi teu jadi kumaha tuh lamun moal tulus sujud tilawah yalzamuhu ayyan tasiba balik deui nangtung geus nangtung karek sia setaruku sami i'tidal ge kitu ketika geus ruku naik ka luhur nu penting ulah aya tujuan selain i'tidal sami sujud oge sami diuk di antara dua sujud oge syaratna nu penting ulah nuju selain sujud selain juz teu kudu niat ruku teu kudu niat i'tidal teu kudu niat sujud sabab ku niat salat ruku i'tidal sujud geus ngilu kaniatan walau syaka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahul intisabu pauron summa ruku wala yajuzu lahul qiyamu raki'an lian makmum keur sujud ya keur sujud tapi lian makmumnya artinya imam atau munfarid keur sujud make kudu ragu aing tadi ruku teu ketika ragu ruku teu hukuman henteu berarti kudu kumaha ayeuna kudu hudang naon rek naon hudang ruku hukum asal henteu pake henteu ruku cantang tu hudang ngan kade hudang tina sujud ulah langsung ruku langsung kieu ulah kumaha tuh hudang heula nangtung geus nangtung tidinya setar ruku nah sabab tidak ada gerakan sholat ruku setarna tina sujud oh gerakan sholat kieu aya oge kieu mati dieu ka dieu ari ente nganyar hiji gerakan tina sujud kieu jadi balik heula ka luhur setarna ruku tina nangtung teu aya setar ruku tina sujud walaya juzulahul qiyam roki'an tuh meunang nangtung ka luhur langsung posisi ruku